Bu Haji. Ma istirahat lah yung ngopi lah mak. Tapi Ica nangis Bu Haji. Ajen kayak gampang deh itu gue sih belikan itu goreng pisang ayo. Mau ngopi Bu Haji. Ayo, gus panas sosial. Sekarang saya jam teh ya. Oh, kayak gampang eta mah. Nangis kayak ngopi hela Bu Haji ah. Oh, ayo. Ayo. Ayo mak. Ngaso heula. Aduh Gusti. Tega. Ditamping ya Bu Haji nya. Ayo mak. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa amis tuh mak. Gas ngepas neng ah. Arek dahar apa rek eta donat mak. Rek dahar apa ngopi sih nya dua-duanya. Wes sugan Bu Haji. Sok. Pergi beuteuh. Mumpung ayam ayo mak. Mending pas banget ya jabarasi ieu. Oh, tengah satu. Gusti kan kalewat Bu Haji. Oh, Bu Haji mah kitu teh tadi mah murah ngeuri repare we meureunna lain dayu dicara murah ngopi. Oh, nya mah tas neangan heula samuna di teu nyangu. Eta menang meuli mah di warteg nu anyar, eta teh coba. Pantesan ieu beuting teh kukurubukan wae Bu Haji. Ampuran nya mah nya. Tas nagihan heula sakalian. Hah, beneran ini. Heuseul. Beneran Geus. Enak banget ah. Enak mah. Enak kan kayak jadi langganannya wartegna eta. Murah deui mak. Hah? Murah. Duit nya kieu. Eta teh bang 10.000 lo kayana gede tah. Ah, tapi ieu kita beli we kadinya ya. Mun keur teu nyangu teh mah. Orang mana sih eta Bu Haji? Ngomong nama orang Jawa cenah mah ngontrak di dieu. Orang Jawa. Oh. Pasti orang Jawa emang areuna. Areuna pasakan orang Jawa mah. Yang banyak enggak sih ya? Enggak, teu seubeuh mak. Bagi mah mending atuh geus panen. Mama ti belokan mah itu keur mah hiji-hiji nanti encan kene wae. Ira tabeurik jigana. Kayak kuliahanna mah yang biasa apa duit mak. Ya duit kajen, beas kajen Bu Haji. Ke satengah-satengah tuh nya. Bias jeung duit we. Ayo sing waras. Ini mah donat, di mana donat? Eta tadi dinu liwat. Aya keur dahar ongko-ongko heula dahar tuh mah menika donat ongko. Boleh botong Bu Haji. Eta gula maruragan ka dieu coba jadi amis meureun. Boleh botong Bu Haji ho. Telatnya mah nya Enggak telat. telat. Di mana wae situ tadi? Bari nagihan mah bari nangan duit na ih. Ngabehang tadi. Oh, kata mah boga janji nu keur panen rek bayar hutang. Bener Astagfirullah. amin Bu Haji. Yang teh heula da jambu mah beak heula tanggung. Eta anu karak panen kamari cenah rek bayar hutang boga hutang 2 juta mah. Atuh ka Bu Haji. Oh, nyanya ai sampeurkeun abis teh eueuh manten. Oh Bu Haji ah Oh. bayar hutang mah kudu disampurkeun. Daripada di kayak deui. Oh, teh beusin teu mayar wae. Gusti eta nu peri beuteung. Mantap Bu Haji ah. Ari imah teh ka mana sih? Rek ngejo, sangu cuman aya sakieu, cenah sinah nyepankeun, beas teu boga. Ah aing mah. Coba anak entok sing jarit. Ngopi mah hieun sakieu mah. Isuk geus mangkat. Mangkat ka mana meureun? Aing mah geus ngarelai kieu di sanguna ge ah. Aing mah pagawean teh ugal poe. Tua geus nah ah. Udah lama ugal poe di sapuan ge. Salaki balik sapoe. Mangkatna dila deui balikna. Jika aing ditumpakanana. Nya moal we reuneuh aing. Salaki we di imah mah. Nek ditumpakan ku salaki tatangga bisi ke di ieu. Ah. Geus ayeuna mah rek ngejo heula. Ieu we ah rek dihaneut-haneutkeun nya ah. Keur mah beas mahal. Coba ngejo di hau meni pararanas mah ka mana sih aing mah daang. Coba seuneu paeh wae deui ge ah. Aing mah
Yang udah haut teh kieu rasikona ye. Mun jadi jelema beunghar mah ngejoge kari ngajetrekeun. Mun lila nyangut teh bombong nyepankeun. Pegawaian geus peren, dahar enggeus, naon enggeus, tinggal ngaladog. Tapi baturna sih kamana sih si Bella, si Iem? Kuat sararepi kamana sih nya? Apa batur maka sarawak kitu geus maju panen ayeuna teh da. Pas aing mah di imah wae pagawean. Meni eueuh jelema hiji-hiji acan ieu. Jika nu burung aing udah sorangan we. Ayeuna mah ngejo enggeus. Nyepankeun nya seenggeus kari ngaladog. Nini odah we ke can balik kenehan wae. Mantau ka mana meureunnan ge ah. Rek ulin ah. Ari mate ka mana sih? Da di sawah oge ah, biasanya sok di sawah sok modal tuh disolokan. Menilieur dan dengan emak, isuk-isuk memangkatan, we mamangkatan ngerakeun pisan. Anak rek ngejo beas eueuh. Teu di mana meureun beas ge ah. Mak. 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 Ka mana sih matenya? Bukan itu tuh, amprok jeung anu ngarit. Bang, numpang mau odah teh? Oh, Oh, gue ngalahin besing nyesep di sawah. Jadi karang mimiti panen. ngasak ya. Heeh, cuman teh nempoh, hayang balik ah. Ayo balik ah. Pusing dan yang ini odah kamana mau dimantogna teh? Aing meni apruk-aprukan ka sawah. Bela, ari sia nempon ini odah teh sih. Untuk aing geus bihaji tadi. Tas naon di bihaji? Teu nanyakeun pareanon. Terus baju panen tuh di ditu tuh tadi aing nyangan ini odah meni apruk-aprukan meni Tadi saya tas anyak dua saya yang ieu. menang nganjuk Sophie Martin merekna. Sia anu aing ge can dibayar ayeuna geus nyokot wae. Eta mah engke ke deui. Ieu baju siapa tim kos-kos selap. Sembarangan itu mahal ya, bawa di Dubai. Di Uni Arab Emirat. Yah, si Is ka mana sih? Nyawa eta si marmot ka mana meureun? Yah, hutangna di Oh, pohon. cenah majar tuh cenah nganjuk. Tas di sia cenah. Goreng sararoek cenah. Bisa banget ngomongnya teh gablek duitnya iemnya. Ya, Iem aing pusing salah pusing aing beneran. mangkat wae. KDG si aya salaki di imah mah teu kaup ngolemprang. Oh, kitu nama aing ngelonan wae. Perangkakan sia mah teu peureus. Si Indonesia ka mana sih? Nyawa ah di isuk, hayu ah aing mangan odah ah. Mana sih ditumpakan si Jeffrey teh hidang Indonesia. Isuk teu nyari beukieun mah ah, non urusan jeung aing. Meureun ke aing boga bapak teh si Jeffrey. Yam asan teh sia meuni bekas ya. Buka kitu aing reunuh ah. Ayo wae. Ais, Iem kadiem keur naon? keur ulin. Kadieu diu Bu orang yang mau dah. dengan moda. Heeh. Sugan ngasak ka mana kek? Bukan. Can maju panen, Oh, enggak hiji itu dua. ya mah. Mama tak dekon ieu, itu pangaprik na ge aya di imah. Biasana mun ka sawah mah pangaprik. Ka mana sih indung mana? Teh nyaho, isuk-isuk main geus Paling eueuh. moda mah paling dia digawe di Bu Haji kurang saya. Nyaho ke sugan kedeung ka Bu Haji ah. Heeh. Keur naon si di Eta dieu? pas geus anyabri wae. Oh, ieu mah Sophie Martin. Halus tuh dibukaan aja teh make seleting ieu ge. Tuh. Bella lah ini ya. Lain si Bella mah mesti dipercaya. Aing nganjuk di si Bella meni goreng atuh kapake. Nyata mah palsu meureun ieu mah asli Sophie Martin. Oh, juga ini juga tuh ya baturan aing ulin. Nama buku aing nyangan mah odah ah teu kapanggi-panggi. Ka mana mah? Jangan-jangan si ek nyusu ka Mang Oda. Nek nyusu, tadi teh nyejo. Oh, nyepankeun. Eueuh beasna. Ditendang di mana mah dan aing mun pusing dah dengan beas. Kira aku tuh Bang Imas sagede peureup teu nyaho maneh Bukan teu nyaho. Ya, iya. Engke mah urang ngasa ge ya. Embung ah. Kahayang hidung. Ya daripada teu boga we beas, mengkung Ah, panen. kun bae ah.
Aing Sanggup hayang. kene mah odah ge ngasag mah. Anya siapa kitu wae nini wae. Nyambung lah ke urang hidung deui ke mau laku, Lain pun mah teu laku. Mun aya baturna mah daek aing ge ngasag. Terus sorangan mu aing sing aya nu merkosa ya. Ah, sok daek oge, diperkosa ku tukang rontok sok daek. Sembarangan wae. Tong munaroh deh ah. Oh ya, gitu. Yang geus rek naon mah odah. Si Bella ka mana si Bella? Nyao di imahna meureun kepeperen kene, jelema eta mah can hudang weh kieu mah. Yang geus rek naon mah odah ah rek balik. Mau ada di teangan wae ayam kayaknya balik sorangan. Tadi tangan mah moal buru-buru balik nini eta mah. Ya si Nam sing kayak ngambang di empang sia. Oh umeureun ngambang. Oh, kan ngomongana terus Oh, batur ini balik ah. Halo, assalamualaikum. Sep, kapan pulang? Ada libur nggak sih? Kalau ada libur nyempetin pulang ya, di kampung lagi panen nih. Ntar bantu-bantu nimbangin padi ya. Oh, akhir bulan ya? Oh ya udah ntar lah panennya ya, nyempetin kalau kamu libur ya. Oh ya udah ya. Yo, assalamualaikum. Waji, Naon mak? aduh ini kuat mogok geuningan ah. Ya tak Geus pere. Itu tadi parena dikelutuk geus garing. Oke, isukan sekalian ya desa namanya. Kayak ni tahun mah deui. Oke mah ka dieu deui isukan lah. Kuat mo mawana. Oke make sepeda. Alhamdulillah Bu Haji, Gusti teh kuat panas banget we ieu mah ya. Alus teh ya cuaca mah. Ma boga biasanya ya ma. Kayak anteuran mah nya. Lah. Pirakun tuh kan menang mamoe. Terus nanti eta nu di dinya di sisi walungan ira si eta. Kan nungguan si Asep balik we ma. Moal isukan-isukan meureun. Moal. Mah karak sisi lembur doang Bu Haji. Kayak kadang deh nungguan si Asep sampai aya nu mantuan nimbangan. Apa mah deket naon deket Oh, ceplokan emaknya. di dinya kan ya. Heeh. Yang buru-buru di alaan Bu Haji lah. Aya ulah buru-buru wae kemarin jeung batur dehan. Yang hajakalna we deket lembur mah kitu. Emak teu gablek ceblokan. Jarang wae kudu ngakut sia mah. Geus kapiola diskusi entin ya. Kesahan mangakutkeun sih. Bu Haji, ini mah aya ojek online. Tapi kan mah mah kebagian meureun. Memang nya kumaha si daeuh nu ngakutna. Ini mah kerja raman pu ge lamun yang itu bagi-bagi rezeki Bu Haji. Sih mah bener mah. Ah, Si ieu mah gawekeun atuh satengah karung eta manggul. mending teh ngajelma kitu. Kos nu daek we ta sawah Bu Haji ah. Mandelkeun we kolot mana oge. Nya heuh. Eta mah budak teh kos situ banget turun ka sasi. Nurun ka saka bapana badan teu kos kitu. Nurun ka nu Ma. liwat meureun. Ari mah ka mana we sih? Nurun sia aing mah kuli di Bu Haji. Kuli naon wing tuma meni apruk-aprukan di sawah. Emang aing kitu ka sawah aing isuk ge ti dieu geus moe Ya iya pare. ulah galak-galak sih teh ka indung teh. Emang kitu wae Bu Haji. Hirup pesantren nu Di batau. kuliah teu. Bu Haji, Nya di kuliah tah ieu aing mah mana rutin si Ditna? Nya di Bu Haji kene. Bayar ka wing ah. Naon sih aing nu capek. Kuli boloin. Aduh nyajo nyobatkeun bisa complong. Nya mentake digawe hirup mah. Neangan Kudu Bu Haji ceramah we buru ah. Ya maya. Maya sakur aing mah duitna. Oh nyawing candar ti isu. Apaan tadi cenah nyepankeun sangu Nyepankeun sacomplong. oge sacomplong ah ke dibagi dua teu seubeuh. Terus ini 5.000 mah. Cuk. Atuh mah ah. Aing nu capek sia nu ngeunah. Ya mula galak wae ka kolot teh iya. Sia udah oge arek mah mantogan teh bebeja gara ge emak. Ari bebiji kumaha sia molor kene ti isuk Ya oge. udangkeun geuingkeun. Ah lamun diudangkeun sia sok ngarek kanan ka aing geus aing emang angkat sorangan. Mentake hudang isuk-isuk peperen kolot tarek neangan. Nah, wing udang jam 10, manggeus eueuh. Yo aing mah eueuh oge aing mah neangan pikulian iam. Emang siang ngalado ge Bebeja. ngalado ge eueuh penghasilan sia mah aing mah ngalado ge ngalado kuli. Mana mah ulin meakeun duit tungkul. Ya, Ulin oge tara di bakelan. Nya saya balik ah. Nu ka ditu nah sia mah ditakeang wae kolot keur Punya puguing peri beuteung mate ah. Saya balik kali balik. Nonon teh Bu Haji nuhun ya. Oke ngadesel mah isukan ya. Heeh. Ke biasa Kan jual. biasanya. Heeh. Bang mak aja biasa mesti ngejual sia mak. Bu Haji ayo ah. Ayo. Beli lah tangan. Ah kuring teh. Tuning boga anak teh. Da kira insapna mun sia mah galak wae ka kolot teh. Mak, mana duitna ah? Mak, Saya beli dengan sangu sia teh. Apa sia peribet tengah beli dengan sangu?
Siapa orang 5.000 atuh. Itu sih mau dibeli ke dengan sahur. Iya. Nyawing pire botong yang bala-bala. Yang tak kayu orang beli bala-bala kan itu. Nah, naon teh. Yung gorengan ongko, gorengan kacang. Buat capek tadi, niangan emak ke sawah-sawah. Di situ peperen. Yang geus ngejot, terus mangkat, geus nyeuseut, geus naon. Cuma kalau di imah teh mah nih pabalata. Coba balatak tadi gedek sasapu, emak we mamangkatan antara bebeja. Entar bebeja namanya sih ke molor kene. Lain mak, uing bisa emak aya nu nyulik. Nyulik kan ini teh hidang. Nyai nama arek maju panen, beusingna teh mah aya nu merkosa, tukang rontog, tukang bebek. Sanu daekeun tukang rontog. Nya di murah mare ge meureun daek. Bating tinggal. Emang sia di murah mare. Terus mama ngajak ke pas ya, awing capek neangan emak tadi mereka sawah-sawah dia meni ararate. Jadi tetes. Tuh baju ge meni bedok. Jadi teh saka sawan yang aing teh hidang. Mama tuh tahu diri we, ku anak di tiangan ngalah ngambak. Siap teu daun diri mah. Naon teh si imah kitu marung. Eta we ka ojek online. Ya ka ojek online aing mah Bu Haji ah. Bu Haji. Si Bella anjing. Kenapa sih? Aing teh ganggu dah. Aduh ya Allah. Action. Nya tuh kakak dia mesti mana dinya. Tong ka dipencetnya ya Heeh, sak. Pusing dah aing mah. Sapoe balik. 2 minggu balik. Kudu selesai sampai balik. Balik 2 minggu. Sampai balik 2 minggu balik. Gila sih Bella. Lila 2 minggu balik. sampai balik. Oke. Udah ka mana sih nya? Ya jelema hiji acan. Aing mah pusing dah geus ka sawah geus ka mana? Bisa kurang. Jangan mah odah. Jauh teuing. Coba balatak tadi gedek sasapu, emak we mamangkatan antara bebeja. Entar bebeja namanya sih ke molor kene. Lain mak, uing bisa anu nyulik.